Mayan euy lah ku aing kilo. Yang beli tajil euy. Besok aya tukang roksok ku aing lumayan lah. Jual teh. Kemana sih ujung teh nya euy? Aduh aing jual roksok mah ya euy. Bang, Meuli naon Budik? naik mori bang, aing mah minta kardus. Tuh di ditu kayak kardus mah tuh di luar. Ngejeng naon maneh kardus? Kutuan mah bawa orangnya pada paket. Heuh di ditu di pipir tuh. Oh, lah lumayan ya, oi kardus loba. Kerima teh nenek mate eueuh. Lumayan bawa orang paket-paket pada loba yuk sana. Bang, sabaraha? Lah kok poe payung lah teh di duitan Budik. Iya bener aing dibalik sabaraha? Aing mah minta mah bang. Kok poe aing ngemere? Heuh Budik aing ada kecil layang ngising. Ih, nah sinari emang doyak pagar kan. Milih pati ieu euy lah. Kemana si Budik ieu kardus sawareh deui? Alah si kahet tadi bawa kabeh gitu. Alah aing si Budik. Aduh, geus si Budik ieu euy. Dulu gitu si Budik balik deui wae si kahet kardus aing ka mana geuting. Budik! Budik! Bang. Yo, bang. Kardus teh gede teh nu ulah cek. Nah kalau teh kumaha Budik? Naik kardus sawareh deui nu geledenan nu aing ka mana nu geus menang mengket? Patari ka aing kagak dibikin ku abang duitan ge pung ku aing. Yang geus ku aing dicokot kabeh ku aing. Tapi na uri nu leutik bang. Urang butuh bang. Udah paket cuma orang nu leutik. Wah kayak nu leutik beucih, aing suka aing teh sia teh minta kardus teh hiji. Lain ieu mah digodon kabeh aing menang mengket kayak ku aing dijual. Iya, nah salah aing pan abang nu mikirna bener. Cenah aing ka mana bisa jadi aing eta mah. Ih, siapa ku aing di kilo tadi nama ka mana ayeuna eta nu teu kapakean nu gedena. Urang kalaka dijual ka tukang rongsok. Lumayan ya. Hitung-hitung buru mawa bang, da beunat mau ge. Oh bang halus, bang bos teh kudu loba amal bang. Kata ganjaran teh lipat-lipat ganda. Kayak sia bisa-bisa wae. Oh bang bener, sok teh yang geudan dam. Komo aya mun abang mere deui. Abdul teh kan kudu teh gelas harusna. Lah ganeng kayak sia pahala-pahala naon sia ku aing kudu pahala meureun. Tah bang emang kamu gitu teh pahala begitu turun. Sia ku aing kudu pahala nyuk. Faisal, ulah nyetel teng itu tuh radio siapa jahat wae listrik jadi mahal wae ayeuna mah. Mending 200.000 sebulan. Nah, aduh borosan. Ya, itu kan biasa mah paling 70.000 ayeuna jadi mahal. Asal mah bisa uing iritan euy. Harita mah sakeureun sakola sia. Iritan kumaha sia teh bisa jadi pelanggaran ku PLN. Moal atuh depan urang diajarkeun di sekolah, Pak. Heuh, sok atuh ari bisa mah. Teu guna sekolah. Kumaha? Siapa ya? Wah, Faisal bisa jadi matak ke PLN nah. Moal atuh teh nyawaan. Piraku di sekolah diajarkeun jadi matak ya. Kumaha sih Faisal bisa jadi pelanggaran PLN? Moal nah atuh. Kieu ya kodena teh ya. Sia teh mun mati bare atuh ari bisa mah heueuh teh guna-guna sekolah STM. Lain sok atuh. Kela tuh. Ya kodena kieu ya. 008. Eta mah saras 008 ket. Heeh. Jadi kumaha deui? Terus ieu na we cenah pencet. Hah? Atuh eta mah betul. Tuluy kumaha deui eta geus dipareman? Ah enggeus kieu kumaha deui? Heuh tuluy na kumaha geus dipareman kitu teh? Ah enggeus kieu Pak ari hayang irit mah tah dijeplukan. Si goblok lah ka ngalonyeng sia Faisal. Unyuk. Ai dijeplukan mah tuh heuh meureun teh dipake unyuk. Yo, Bang Odin ay. Kodin. Kayak lagi dari apa ini? Ya, nanti belas kita ya. Urang yang kieu heula atuh kieu. Yang kieu. Motor lila. Pi, atas di mana, Pi? Itu tes ieu tes ki ngabuburit teh tadinya ampuan sampe. Tas Garodin ya? Henteu uing mah aslina teu godin teu. Uing mah tuh. Teu godin uing mah. Ulah ngajarkeun budak itu si Burik ulah kodin. Henteu uing mah teu godin ang. Anjing yang goyok euy. Si Mbak Ibu memberanikan diri euy. Si Burik boga Garodin ku aing hayang diselok si Burik. Heuh kitu godin. Burik.
Sia letik-letik kayak diajak puasa lah ke Garodin. Nah ada aing mah teu godin bang. Tegodin kayak pan Mang Upin abi ngomong nyebutkan si Burik cenah godin. Anjing malut pinono dirasa. Kumaha nih ngajak godin? LOL. Awas lu godin. Udah kepang sia Garodin pan. Uy. Coba kemana sih dah euy? Aduh. Ah, malut pi. Tadi mah kayak kapal aya godin. Ah, malut pi make beja ka pa ai. Yo, pan situasi dan kondisinya yang sangat mendesak, Burik. Jadi Jadi, ka aing bejakeun. Jadi aing kudu kalau na. kita ngebejakeun tuh. Cuma doyan tadi cenah geus. Kapan mau eta meureun? Ah, ayo geus aing mah kali-kali deui ajak godin malut pi lah. Atik suruh ke dalam gitu euy. Bulan puasa ini kalau tidak seperti ini kayak Bagi we duit aing lain naon. heeh ya aduh aku jalan Gusti aku Duit eueuh pokona mah euy. lumayan awak ieu patut ayo Gusti. Atuh keur burit-burit kieu teh aing teh 13 duit ya torojol ya Presiden Jokowi atau Oma Ilama kan. Ya. Berawat. Urusin bulan puasa, nya bulan puasa ya nama asa begi berat pisan. Aya lebaran teh. Aing mah Siap. Tungguan deh, urang tungguan tapi urang. Gedeng. Kemana mon? aing naik kemana? Hei, dia nasi budak ke kemana? Biar mana hai wae. Dah si emot atuh Masuk paru-paru sangat persepsi. Oh, iya. pernah teuing. Mun kira-kira musik kan geyot kena ke tadi. Allah, Uma Soli. Betul? Bruh. Aye. Ya, dia naik kemana itu si buku? Jangan euy. Ka mana sih anu pukul emot? Oh, Betul aku murid mah. Ka mana? oh, tengah jalan ngobrol. Ngobrolkeun ieu, keur ngobrolkeun aya bulan puasa teh beki berat. Kiap murid pantai. Oh, sama ka dia. Oh, kata di sana. Ico. Ico, ka dia. Jordan. Ico. Siap,